Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Sipandi Siti Rahayu ti SMPN hiji Dayakolot. Dinten ieu abdi bade nyaritakeun dongeng bawang bodas jeung bawang beureum. Zaman baheula di hiji kampung aya hiji kaluarga anu bagja anu diwangun ku bapa, ibu, sareng putri gelisna nu namina bawang bodas. Sanajan kitu kabagjaan manehna teu lila sabab indungna bawang bodas nandangan ka nyeri nu teu kaampeh nepi ka akhirna pupus. Bawang bodas ngarasa kaleungitan pisan. Tuluy bapana nikah deui ka hiji awewe anu boga budak awewe ngaranna bawang beureum. Bawang bodas mimiti hirup pinuh ku sangsara, disiksa ku indung suku jeung ku bawang beureum. Dina hiji poe bawang bodas keur ngese di walungan aya pangeran anu kasep ngalewat sarta kataji ku kagelisan bawang bodas. Henteu ragu sang pangeran pikeun leuwih akrab jeung bawang bodas, tapi bawang beureum jeung indung sukuna ngahalangan pangeran pikeun nepungan bawang bodas. Nanging kasayan bawang bodas ngajantenkeun pangeran yakin yen anjeunna mangrupikeun awewe anu dipilari. Akhirna pangeran ngalamar bawang bodas tuluy nikah. Sapertos kitu pangeran jeung bawang bodas hirup bagja nepi ka akhir hayat. Sekian pembacaan dongeng saya, semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.